Mana si komandan di pos eueuh ieu teh. Ieu kebenaran muka pantona kemana? Dan itu ngaran. Aduh, apa ya? Ieu molor. Ongkoh kita neangan buih. Komandan. Aduh, benar. Bangke ini mah sarena. Dan janda teh mengenang. Molor wae ieu mah ongkoh kita ikhtiar ieu teh kumaha ieu teh. Aduh, geus rapi Panan orang neangan itu teh ya. Uang bukan dukun teh ya. Tadi geus meunang duit mah di parete. Parete sebenarnya. Geus meunang pan biasa di olo. Aduh, bagay aing ribu. Tuh no, terus ada gini ke mana tadi na? Terus kayak itu ngariksakeun rumah warga. Jaga orang serang di rumah warga. Pokoknya. Oh, meunang japu. Karunya eta na. Eta na. Udah. Gimana maksudnya? Sampai di Hiji. terus eling. Orang gitu yang beberapa hapeh di kejerok ieu mah lu. Kurang na posila. Ayo. Atau jang ewa Kang, deu deh. Dia. Nah, ini Gue sengit tuh. Aduh, hasil dari komandan. hasilnya kumaha aja hasil. Kemudian Ngomong di parete mah aku baru hasil gitu beren. nya eta ada jugot kuring ge. Tapi teu ijek parete mah. Teu jadi hutang cenah eta teh. Nah, bisa terjadi utang kumaha. Pan kieu nya Kumaha? kuring teh nginjem duit teh 50.000. 50. Bari jo ngomong teh. Itu tah. Ai bab teh kumaha teh bab teh naon? Kuring ge bieur. Bab kita pararungku. Bok teh gocap. Gocap. Oh. Jadi aku lamun cepet teh bab jeung gitu. Lamun pego gemep. Tiga bugan udah gemep. Beungeut jadi gemep. Jadi gitu jadi cenah parete teh lunas cenah. Terus sabaraha deui nyem ka parete. Ngan bogaeun duitna teh 30.000 merena teh pan berarti lamun 30.000 berarti bogaeun keneh hutang tah parete teh ka kuring teh 20.000 tuluy dibere deui tah 20.000 jadi jejeg gocap jadi lunas cenah gitu. Oh, Pinternya pintar atuh bewok. Parete na kitu ada mah ya. tadi di kuring memang teu dibere. Surat teu bere naon? Tadi pan yang sorangan nurunan Rendang lahang ya. jadi ngomongnya Bener, emang gitu parete mah. Bawaanna peta peta mah hese peta kumaha ieu teh? panari jeung budak kumaha nih ngomongna Emang tadi pakai bahasa naon? Eta ku bau jadi mere duit nanging kadengieun maksudna ngomong eta nyambung gitu. ting bahasa naon eta teh teu ngarti eta Eta ngarti. pajauh-jauh we lah kadang Jauh-jauh di bung. poin teh boga dina pikiran teh Kajiannya. itu tadi teh Lain eta teh bahasa naon eta teh. ibu gitu nyaho gitu tapi parete mah ngartieun Aduh ya Allah ya Rabbi. Aya bob. Lain bob teh gocap aja. Bob. teh gocap Lamun cepet teh berarti bob. Tah ari pego sabaraha bewok. heeh teh nya bangunan teh gep Kacida parah pisan eta bewok. Make bahasa kitu mah. kan jurus ieu teh anu Jurusan. kurang ini Lain kita duit teh kumaha? Komandan itu bere.
sorangan maksudnya. Panang ke Meuli cuek. lain ke meuli cuek, panang rancangan tadi teh ya. Urang neangan. Heuh, dan keur lah melet awewe lah gitu. Rencana eta. Pan kuring jadi lobana loba tanya itu aya cenah di ditu anu ka masyhur ka Maerot. Hah? Maerot lain? Lain ka Maerot. Da artis-artis di kadinya. Loba ka Maerot artis agak cok. Enggak ada kan? Aduh, tadi bewok kebesekan deh. Aduh, udah bewok tuh apal ya, sembah merenya. Jadi tadi tuh campur kuring teh nya keur ngenyong duit teh tadi balikan di kana eta. Hayang suri mah. Ceuni mah meureun. Hayang suri ngabanuan teh. Hayang lewe ongko eta teh eta bukan kukusi. Hayang daang ongko. Hayang beunghar pokona sagala hayang. Hayang kawin. Kawin ongko. Hayang menang bahenol ceplok. Bagus. Aduh, mang nanti kieu mah. Kurang ditekatin. Ayo awe numpang lagi. Komandan. Geuleuh bagus. Aduh. Ngomong nanti hanaan suka naik tadi. Eueuh nya. Hah? Eueuh nya. Nya ai cai mah loba. Dinabak. Tidak subur. Pokoknya malah Kumaha. sukaan mau orang ikhtiar teh lah. Kakuncet. Kakuncet. Lah, ieu ah. Kami ada bawaan tak Kana. KW anak usaha karena duit ada kembali. Assalamualaikum. Saya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Mangga, keluar. Ya. Ayo ke jero. silahkan ke jero. Nah, ngomong bahasa Indonesia. Mana teman tengertieun Sunda. Oh silahkan ke jero. Silakan, calik silakan. Pak. Silahkan. Silakan duduk. Duduknya di bawah aja. Di bawah. Di bawah, jangan di atas. Sok, duduk bro. Komandan di tengah we lah. Hah? Ada pantas aya wibawaan komandan soal Kan itu pada naon? Jadi gini, Pak. Saya nyari Pak RT. Tadi ke rumahnya nggak ada. Kata istrinya, saya suruh kesini. Nah, saya barusan kesini, nggak ada Pak RT. Pak RT-nya nggak ada. Emang kemana ya Pak RT? Jawab, Pak RT-nya kemana? Nggak ada. Bangunnya mah. Nggak tahu, tak kemana ya. Tadi kan ke rumahnya. Tadi ke rumahnya. Ke rumah Pak RT. Tidak ada Pak RT-nya. Dicari-cari nggak ada. Nggak ada. Mana si RT-nya kan? Bangunnya mah. Kakurah si RT mah. Kakurah. Mana tahu? Tinggal murah coba. Ayah, gara-gara apa itu? Aduh, maksudnya mau gimana ngapain nyari-nyari. Jadi gini, saya tuh ada perlu sebenarnya mau nanya juga sih sama keadaan di kampung sini. Oh, begitu. Iya, hanya itu. Nanya-nanya. Dikirain teh mau ngapel ke sini mah. Ya, belok. Jadi ya, kalau komandan ngucapin bahasa Sunda ngerti gak? Sedikit, sedikit, tapi nggak semuanya. Nggak semuanya ya. Jadi kadang-kadang tidak ngertiin, nggak ngertiin. Maksudnya ini ya bang, mau nanyain masalah keamanan apa gimana? Nah, nanyain keamanan. Jadi gini, kan kemarin saya nyuci, ya nyuci. Tadi kan dijemur. Nyucinya gimana? Di depan rumah. Kirain di laundry. Nah, saya kan pagi ngejemur. Sore ambil ya. Nah, ngejemur teh di Bandur. Hah? Di Bandur ngejemur teh? Nah, dijemur mah disetrika tuh. Ya, dijemur mah disetrika ya. Ya kan, Mbak? Jadi sejemuran, sejemuran baju, di Banduran baju. Di Banduran. Ya di Banduran kan? Bukan, jadi baju. Nah, kan ada tempat tuh. Nah, dikilap gitu. Oh, dikuekeun. Oh, dikuekeun. Di bebreng-bebreng gitu. Nah, itu. Oh, bebreng-bebreng. Oh, berarti dijemur ya tehnya bahasa Indonesia. Jemur gitu. Lain, drama lain. Bahasan di poe. bep. Kalau bahasa payah. Komandan bercanda. Nah, jadi gini. Tiap pagi kan sore
Nah, saya kira ada. Ya, cuman nggak ada. Apa? Wah, gawat. Jeroan tuh nggak ada jeroan. Eta mah kucu curut beneran. Wah, yang bikin jeroan itu. Tapi rasaan ada. Kalau di sini mah bang, aman, terkendali, aman kali. Ih, komandan siaga menjaganya. Selalu kontrol ya. Ya. Kita kuralan kuriling dari rumah-rumah. Ya, suka kuralan kuriling. Dari imah-imah warga, suka kuralan kuriling. Nah, memang gitu pas dicari itu nggak ada. Kemarin mah paling parah ini ada pos kaki. Kan pos kaki ada 2 pasang. Nah, yang satu ada. Yang satu nggak ada. Itu mah biasanya buat dibawa. Yang perlu tuh ke kuncen, mau mepet biasanya. Siapa kira-kira yang dicurigai? Dicurigai? Iya, Pak Guri ngomong bahasa curigai, dicurigai. Begitulah pokoknya mah, dicurigai, diiyalah. Perkiraan si abang. Nggak tahu saya juga, saya kan pagi berangkat kerja, pulang sore. Wah, gawat ini mobil MQ mau Jawa, mau kos kaki. Biasanya mah tapi bangun ke susu buka kuncen nggak? Biasanya mah coba aja mah Guri. Sugan siapa itu yang suka sama si abang? Cewek lah gitu. Ya, cewek dari pertama sampai sekarang sih yang dekatnya Cerima. Kaya udah setan gawat aduh, mual kira. Saya berat. Udah di rumah kaset dengan lagi camang aduh. Jika orang Pakistan gitu. Umatnya mau orang Pakistan jadi terus gimana atau sekarang? Ntar lah kalau masalah itu saya sama si komandan yang siap yang selidikin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mual eceu, mual kadengeun eta. Ada dari atuh ente podeg gitu mah. Yo kalabat. Taruh rek, wah maksa wae masuk surangannya. Lah. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Ini ieu ngarariung di dieu ieu. Aduh, ini si Ade. Cari PT cari. Nah, mual eceu dong. Percuma Hare-hare. Hare-hare. Iya, aduh, pusing lah. Nujuna naon ieu teh? Karumpul ieu aya Mumun itu aya tamu ka dieu. Nyawa. tadi ka parete heula tadi teh ngan cenah paretena eueuh. maksudna ieu maneh ngariung di aya naon? Heueuh pan tadi teh neangan parete. Maksudna mah are ka parete ngan paretena eueuh. Aduh, ampun ditaranya teh. Ieu teh maneh teh kunaon ditanya teh? Nanya ka itu jawabna ka dia. Aduh, ampun rieu jiga nu tarorek ning. Wah, buku PT anu heueuh gemah. Jadi komandan kesebeuleun. Pake bahasa ieu geura. Bahasa naon? Bahasa naon mah jijieun sok sugan ngartieun parete. Usaha. Ku komandan Bisa pecahan. lah. Sok. Parete kolista mah do parata kawaneng patototona. Oh, gitu. Atuh paingan tadi teh ceuk pamajikan cenah aya semah ka dieu nanyakeun cenah aya jelema cenah manteng ati da bahasana cenah bahasa anu kararitu cenah. Pasti langsung ka dieu mun nya. Atuh kitu sing jelas ngomongna. Aduh, ampun ari maraneh. Kitu nengan jelema aya nengan RT gitu. Si Ujang ieu. Heueuh tadi gitunya. Itu tadi oge. Sok ayeuna jelaskeun we ku si Abang Uda jelaskeun saja sama parete. Jadi gini Pak, kedatangan saya tadi ke rumah mau nanya keamanan di sini gimana. Cuman pas tadi ke rumah tuh nggak ada, kata istri bapak tuh, Pak RT-nya nggak ada, coba cari. Katanya. Makanya sendiri langsung datang ke sini. Ari lauk mas heukeul nen itu menang lah bapak aya melak 8 ton lah kamari teh alhamdulillah aya lauk mah ari Ujang Priagi mah bisa lah gitu bisa sok lah sabaraha kilo. Aduh, bingung saya jadi nanya ke mana, ngejawab ke mana. Pak, coba tolong jelasin yang tadi saya bicarain. Jelaskan bewok Yang kurinya sok ada hara rese nya ta. sok lah bisa. Hoti ka RT dah mau ngerti gantian mah
Enggak suri. Otot kata dong, pelot tata no, lesan nih, combro. Oh, masalah keamanan. Alhamdulillah, Jang. Keamanan di dia mah dijamin aman terkendali oleh Bapak Linmas jeung Bapak Komandan. Ya kalau misalkan itu mah percaya sih Pak. Kalau misalkan untuk keamanan mobil, motor, sering ada di luar gitu kan, di depan rumah, nggak dimasukin ke rumah juga, aman-aman saja. Tapi ini mah bukan masalah itu. Yang hilangnya itu daleman Pak. Gimana? Bisa aya anu hayang model kumaha oge lah, lain model cenah mah unggul. Loba parawan nu galis nu cocok jeung di dinya mah. Bingung Pak, tolong jelasin lagi. Jawab kemana? Tanya juga kemana ya? Coba eta bewok Pak RT. Kalau kiparna pisan. Tanya nih, ku bahasa andalan bewok. Ada leheung nih. Ditanya gitu mah. Komandan mah. Gae, ku bewok gae, kumanan gae bewok we, sok. Siapa? Oh, di kurang cepat. Bisa kayak seri ucap dulu tapi pasti ngertiin lah. Komandan yang kecai buat. Kita tuh. Kumaha tanya tuh. Kieu nya Pak RT ngejelasin tadi teh. Takashima Jijirata Maradona ke Roma main bola. Tak itu Oh, masalah anak gitu. Batul manu leungit motornya, leungit mobil, imah kena leungit jeroan. Aduh, ampuna aku tega-tega teuing atuh teh. Ayeuna mah kieu lah Den nya. Keundak sama soal eta mah tanggung jawab duaan antara komandan jeung si Ebok. Urang pasrahkeun ka anjeunna. Nya masalah ieu nya ayahna komandan Ebok. nya. Tah kudu bisa eta nangkep tau newak eta anu maling jeroan eta cangcut pas kaki ngulun jeroan mah nya. Tah wayahna we kudu bisa. Aduh, bahasa apa lagi ini? Tapi Pak, gimana intinya? Berarti bisa dijaga aman? Aman lah Pasti aman. asalkan ada Asal gua nih piro. Wah, itu menang gitu. pokoknya saya jamin keamanan kedepannya lebih ditertibkan lagi. Nah, Ya, insya Allah aman lah, pasti aman. jangan sampai nanti gagal teh pabaliut lah nya. Pokoknya mah diatur lagi lah, siap. Oke, kalau begitu. Kalau udah malam, oke juga, oke. Ya, siap. Saya mau pamitan Pak. Oh siap ya, kalau gitu. Kayak malam juga kayak sama mau tetangga. Mau pulang ya. Boleh. Hati-hati jangan sampai diporosok ya di sana. Ya, Jangan sampai nggak jebur, Pak. ya Pak. Ya, yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba eta nepi ka kitu cing atuh pamitan nanti salam sugan kumaha tuh mangga Pak RT assalamualaikum teu jangan sampai ka begitu tah kalian teh nya kaya nu tadi aduh teu parugu eta kekolot kitu kita kieu-kieu Pak RT. tah naon Pak RT. Pan eta ge assalamualaikum paretena budeg. Tatan. Pamitan heuh. Ya parete budeg. ah heeh gitu mah kadenge ubu dianggap naon nya ieu teh Pak RT teh leos ini aduh ampun Pantai di beres pamitan, Pak RT ngariosi ujang aduh gitu tanya, ujang udah. Terus si udah. Oh, beres pamitan ka Pak RT teh bieu. Pak RT nawe doang. Lain butuh ku udud ai Pak RT mah. Lain butuh ku udud, udah gampang bisa kena bisa meuli. Kan eta bahasa. Kan mun mah teh orang kota. Aduh,
Tapi gitu-gitu di maklum dah. Zaman budak keneh lah. Oh gitu we. Komandan, bewok. Nya kadelah ada kemana tuh. Da pace mah itu dia aya uskeun di ke kai mah heula nya ngarisakeun. Bisi can beres tadi teh keur dikeureuyeuh ku pamajikan nya. Agak atuh nya. Oh, hegae lah di dia musingkeun arek ini mah lah. Oh, ngidik mah gidik, tadi pijuat tuh. Jadi jangan Bewok mah enak balik itu mah. pan arek itu mah jaga masalah nu tadi mah isukan lah nya. Komandan bisa nuturkeun ka itu. Oh, kitu nya woknya, komandan. Ya, ada teh. Efek pamitan ya. Geura Ya, ya. heuh nya. Ngeureuy Kumaha wae. itu? Ya. Mang tisu. Heeh, lah siap engke mah eta diayakeun. Aku tadi Pak teh balik teh. Musingkeun aya oge ka dieu. Jangan. Dasar. Jeblaheun. Kudu geus ngeureuy nya. Ngeureuy nya. Salaman lah. Wah, kudu lah. Moalnya. Astagfirullahaladzim sapahor. Sok, jelaskan ke bewok ke parete. Bagian kuringnya. Rada hese mah. Ting kakak ting. Pak. Ting. Kenapa pada mah alus? Gimana, Pak? Gak jadi. Jangan